kamari urang patepung deui anu tos lami ku abdi di anti-anti dinten kamari urang patae janji nu ayeuna geuningan tepung jodona. Dinten kamari urang pahet saati pakai asi mau bade papisah deui. Dinten kamari urang pasimpay rasa nu akhirna geuningan kantun waasna. Ngubar lamunan ngubar harapan janji saati bari ngahiji ngimpleng lamunan ngimpleng impian nyimpai pasini henteu ngajadi anjeun kembang harapan anjeun kembang impian. Dinten kamari urang patepung deui anu tos lami ku abdi di anti-anti. Dinten kamari urang patae janji nu ayeuna geuningan tepung jodona. Dinten kamari urang pahet saati pakai asi mau bade papisah deui. Dinten kamari urang pasimpay rasa nu akhirna geuningan kantun waasna. Ngubar lamunan ngubar harapan janji saati bari ngahiji ngimpleng lamunan ngimpleng impian nyimpai pasini henteu ngajadi
Ialah bukti lam sono hanya ngakeun kanu ngadangu. Ialah bukti lam sono hanya ngakeun kanu ngadangu. Abong kena kang kakina suluhna dikaparakeun abong kena abdina sok mindeng bisa pirakeun. Hanjuang daun hanjuang hanjuang di sisi salempang abdi salempang salempang hingis tetepang. Ialah bukti lam sono hanya ngakeun kanu ngadangu. Ialah bukti lam sono hanya ngakeun kanu ngadangu. Soloyong kapal udara sebelah di buntang bantingkeun sok abong kanu sangsara sebelah di pulang antingkeun. Ialah bukti lam sono hanya ngakeun kanu ngadangu. Ialah bukti lam sono hanya ngakeun kanu ngadangu. Paniti matana opat nu hiji matana indeun bilih aya anu lepat mugi kersa ngahapunteun. saninten buah saninten saninten di parapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya
katresnan disusuk urang duaan endahna kacita kembang rasa dirurumbang bara cinta. Parahu kaheman ngembangkeun layang asmara di ayun ambing ombak baca di usapan angin cinta. Mangsa kembang ngarang-rangan layu di taman salira teh tega luas bibir asam mangsa bolak gana di sakara para putih karam nembrakarang lepas deui cinta teh lepas deui mentas deui asih teh mentas deui laas deui cinta teh laas deui rentas deui asih teh rentas deui. Parahu kaheman ngembangkeun layang asmara di ayun ambing ombak baca di usapan angin cinta. Mangsa kembang ngarang-rangan layu di taman salira teh tega luas bibir asam mangsa bolak gawrak
lamun diparin bisa laksana. Aduh endah kacipta lamun tepung cintana. Nah kieu jadina, nah kieu buktina, janji anjeun kuningan taya buktina. Nah anjeun Subaya, nah anjeun Subaya,
Lembaran katresna analingkan jangka seorang diri, tapi dangdut terpapar ku ciptaan liun gunung tak hemat mungkin nyorang kebacaan.
katresnan disusuk urang duaan endah kacita kembang rasa dirurung bang bara cinta parahu kaheman lembang kelayang asmara di ayun ambing ombak baca di usapan angin cinta mangsa kembang ngarang-rangan layu di taman salira tega luas bibir biasa mangsa tembak ganang bisa para putih karang nembrak karang lepas deh cinta deh lepas deh mentas deh asih deh mentas deh laas deh cinta deh laas deh rentas deh asih deh rentas deh parahu kaheman lembang kelayang asmara di ayun ambing ombak baca di usapan angin cinta mangsa kembang ngarang-rangan layu di taman salira
hoyong leang tos leang alimulan kahoyong terasa sarang salalasna dua kangaranan jeung panuan alin lami lami anggang lembek oke kamari anjeun simping nepangan tapi asa tos lapi hoyong enggal tepang deui kangaranan sareng kakasih sok hoyong acaket bae tepang sadinten karaos asa ngampleng duka lamun saminggu tantosna asa sawindu kangaranan sareng kakasih sok hoyong patepang bae mun anggang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Amar Journey. Oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran rezeki, amin ya robbal alamin. Seperti biasa di jalan-jalan kali ini ya, kita pergi ke kampung-kampung teman-teman ya, jalan-jalan ya, diiringi dengan lagu pop Sunda ya. Pop Sunda enak banget didengar ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru bergabung dengan saya, jangan lupa diklik subscribe channelnya, like, comment, and share ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dari mana saja nih teman-teman ya. Semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran rezeki, amin. Oke, dilanjut lagi ya video jalan-jalan bersama Kang Amar Journey. Semoga teman-teman tidak bosan ya. Yang sudah hadir dari mana nih? Dari Malaysia, dari Singapura, dari Kuwait, dari Inggris, dari Amerika. Pokoknya teman-teman Kang Amar dari mana saja berada, semoga diberi kesehatan dan kelancaran rezeki, amin ya robbal alamin. Yuk kita dilanjut lagi videonya.